Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum mendangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sesarengan deui suksanos mung di jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna ilmu pelet karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka sabaraha nanya hilap deui sabaraha awenya. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun Bang Libur Kalbu pangaberah manah hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana we ayana di sukulakna nu sami-sami mika cinta tur mika resepna seni budaya Sunda. Etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra semerati yang kolong ting kana waktos yuk urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadanggukeun wilujeng manco dina hapena sewang sewangan tong hilap di subrek. Para mitra kaum dangu sadayana. Neng Salwa anu geus ngenalkeun diri ka sakabehanana. Kajaba meureun ka Pak Wikarta jeung Bu Hani. Jeung ka kiai-kiai nu lain. Iwal ti ka Kiai Jarkasih we meureun anu can wawuh jeung can apa sabab Neng Salwa kakara ningali Kiai Jarkasih teh saha. Nyahoon yen Kiai Jarkasih teh memang guruna Arsad. Gek harita Neng Salwa diuk gigireun anu jadi indungna. Pok Arsad harita ngomong. Kaneng Salwa beri neuteub seuk. Salwa. Kang. Kumaha ayeuna sehat? Alhamdulillah Kang da selamatina naon? Saurun tadi kepiuhan. Mun boge duh. Beuti ningali makhluk meni hideungna keranan, boukna ngiririmpiwik tapi nya anjeunna teh ngajerit terus kabur Kang. Oh gitu. Cek Arsad harita bari ngareret ka Kiai Jarkasih anu ungut-ungutan. Pak Wikarta pok ngomong, alhamdulillah. Nandakeun urang jeung makhluk teh sarua makhluk-makhluk keneh ngan pedah-bedana manehna mah teh katempo ku urang. Urang mah justru nu disebutkeun ya makhluk paling lengkap urang mah katempo gitu. Sedangkan maranehanana mah disebutkeun gaib, bisa disebutkeun gaib tapi da makhluk gaib gitunya kan bae lah. Salwa. Ama. Jadi kieu kadatangan ama jeung sakabeh kiai kasup guruna Arsad meureunna. Nyatana Pak Kiai Haji Jarkasih oge kanggo kaki besan meureun ieu calon. Mohon duh asa rareuwas pogi teh meni abring-abringan kieu teh yeuh. Mun boge teh aya naon salaresna teh meni anjing-anjing keneh tos ngabring. Nya meureunan kaparan ngadenge peuting meureunan nya. Sararia oge. Assalamualaikum. Omongan kepotong harita kudatangna jalma ti luar. Waalaikumsalam Haji Uri jeung sararea we harita meni rampa. Cok kalebat saha? Harita katingali anu asup teh tetela Pak RT jeung aya sabaraha urangna. Geningan Pak RT. Mangga kalebat sok. Yanto ge kebenaran aya nuturkeun ke Pak RT.
kumaha ieu Jang Arsad sehat? Cek Pak RT langsung we ningali ka Arsad. Alhamdulillah Pak. Mangga cari cek Arsad harita bari ngageserkeun lantaran ada. Wios di dia we di dia. Di luhur. Antos di dia tenang di dia sok. Cek Pak RT harita bari sila dina karpet dibaturan ku dua baladna nya tena. Yanto jeung nu saurangna deui. Kumaha teu aya nanaon Jang Arsad? Alhamdulillah Pak RT. Namun kitu we lah kejadianana geuningan tos diterangkeun pengen ku Yanto oge abi tos di taros ku nanti disuunkeun keterangan di kepolisian tapi memang kenyataan kitu. Salwa nu teu nyaho naon harita kerung. Red kana jadi indungna Bu Iim. Red kana jadi bapana Pak Uri. Terakhir ngaret di ka Arsad. Salwa nu getek bibirna beureun lantaran aya naon sebenarnya. Punten Kang Arsad. Sararea ngareret ka Salwa. Aya naon Salwa? Arsad aya naon? Teh naon. Kalarsan di dieu teh aya nu maot buku ge. Aya duaan nu maot teh. Emang saha kitu nu maot? Sararea harita deg-degan sok sieun Salwa kumaha onam we. Lantaran Mario tetelan nu rek diomongkeun anak jeung nu jadi guruna nya tanah Basomat. Kalarsan nu maot teh sesepuh di dieu nya tanah Basomat. Emang iraha gitu maotna? Cek Neng Salwa harita kaget. Nyara lumayan we kaget. Tadi wengi pugu Neng. Cek Pak RT oge. Sareng nu hijina deui saha? Kalarsan pemerikan aya teu damang di dieu teh nya. Emang saha nu teu damang kitu Kang? Mario. Cek Neng Salwa harita lempeng we. Da meureun aya teu kepangaruhan naon. Mario kan dicana ke rumah sakit. Nanti damang naon kitu? Cek Salwa memang teu ngartieun da. Manehna nyaho gering oge da meureun keur teu eling. Ari keur eling mah hare-hare we buktina. Ya gitulah. Anjeunna geubis. Terus kumaha? Ya, anjeunna di rumah sakit dirawat tapi tengah wengi kira-kira yakin kita jam 3 subuh pangintenan. Anjeunna ngorecat udang sagalana di caber di jametan gitu. Rahmat teh tiasa lumpat anjeunna teh boro-boro lumpat ka panan. Yeuna sampeana naga bareuh. Tapi duka kunaon tadi na wengi eta Mario teh lumpat kabur keluar di udag-udag dokter, di udag-udag security. Teras ke jalan pas nyampak karena mobil truk. Ya, jebret we di dinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anu ka Mario ge maot. Nya kitu. Salwa harita ku tiba neuteub we ka Arsad. Teu sugan boga pikiran kawas kumaha kawas kamari mah meureun meureun teh amuk-amukan. Ayeuna mah hare-hare we tenang na karanan. Urang ngucapkeun innalillahi hungkul sailaharna kan maot kawas kitu. Sararea ungut-ungutan ngarti ayeuna mah bener-bener Neng Salwa teh geus bersih tina sagala rupana. Haji Uri jeung Bu Iim pang-pang mah kacida pisan bungahna karanan. Barang ningali sikap Neng Salwa kawas kitu teh. Toh tangtuna nu jadi kolot mah hartina anak manehanna teh ayeuna geus bersih tina rereget pangjieun batur. Nya kitu Salwa. Tapi nya da meureunan sararea oge. Maot teh aya sababna, aya sabab kumaha sababna. Memang geus waktu, meureun geus ajalna nepi ka dinya, tapi kan dijieun ku mimitina dijieun ku sorangan. Mang naon kitu ama? Arsad dari tengah reret ka Haji Uri. Wah. Teu naon? Salwa nya. Memang kecelakaan we. Ceuk Arsad harita sok sieun Haji Uri ngomong itu jeung ieuna we. Salajan kumaha oge teu hayang di omong-omong Arsad mah keun geus manggeus kitu pikir. Cek Pawikarta harita dehem. Red sararea ngareret ka Pawikarta. Bunga nama bunga gitu dah. Sabenerna mah duh kacida pisan bungahna ngan aya nu jadi unak-unak hungkul gitu kira mama Salwa. Naon kitu ama? Cek Salwa harita bari tungkul leman ali menara daeraheun harita diteuteub ku Pawikarta calon mitoha manehanana. Buhani harita ku tiba imut we bari ngusapan kana tak-takna
Salwa harita nu diukna ngarene ngahaja pindah ka dinya ngadeukeutan ka Neng Salwa. Umi teu kecida pisan bungahna, ari hidup katingali sehat, jagjag, teu kakurangan naon masalah. Cok omongkeun atuh Arsad kandon ngadekul wae teh kumaha geus aya Pak RT naon teh ya. Emang bener naon kitu mah? Cek Salwa harita bari urat teret ka ditu ka dieu terakhir ngareret ka Arsad harita nu imut ngagelehnya. Salwa harita deg-degan hatena teuing rek ngararomong naon cenah ieu jelema mah ngarariung kabeh melong ka manehanana. Neng Salwa harita luk tungkul. Nu geulis eraeun harita pada melong geus sararea. Ting sarengeh ningali Salwa. Pok harita Aji Uri ngomong. Nya puguh bapak geda. Sabener mangadagoan ieu teh. Jiga-jiga aya nu pentingna keranan gitu ya. Punten anu kasuhun Bapak. Ama satu acana Bu. Oke, Salwa. Umi. Nya sok teh naon? Naon gitu Kang Arsad? Cek Salwa harita geus beuki deg-degan we hatena teh naon anu disebutkeun ku Arsad. Salwa. Kang. Margi segala rupina tos beres panginten urang teh. Maksudna Kang? Akang teh ayeuna kalarasan nuju aya dina kasehatan, segala rupina sehat lahir, sehat batin. Teu aya kakirangan naon-naon. Akang bari balaka we ka Salwa. Sareng kasadayana we di dieu panginten keluarga. Mohon. Salwa. Nah sadia pamiku akang dihukum dina waktu ayeuna keneh. Salwa harita molohok lantaran cek pikiran manehanna mah 3 bulan 2 bulan deui. Lain teu lain nanti ngaranna teh molohok teh lain nolak eta naon tapi ngarasa heran ku gancang-gancang teuing puh atoh we keur salaom. Maksud Akang teh? Cek Salwa harita bari neuteub bibirna ngageter harita. Atena dagdig teu pararup. Olah mitra kaum dangu sadayana. Arsad harita nu neuteub ka Salwa bari imut galenyu. Ningali paroman Salwa anu bararingung kawas kitu. Salwa. Kumaha? Naon teh ya? Cek Salwa harita bari imut tapi teu wani neuteub kana beungeutna Arsad. Pawikarta jeung Bahani harita sararea ting sarengeh ningali Neng Salwa anu bangun anu erana keranan. Akang teh dina dinten ayeuna bari ngajak ka Salwa. Hoyong ngajadikeun ngajantenkeun Salwa teh bidadari di kehidupan Akang. Akang hoyong lalaki rabi sareng Salwa. Nah Salwa bari nampi. Salwa nu neuteub seukeut ayeuna mah. Akang.
ngajak Salwa nikah. Mun. Nah Salwa siap. Kamu diajak nikah ku akang. Hirup sasarengan sareng akang. Red Salwa hari tengah reret. Haji Uri. Kanu jadi indungna. Dua nana mararangut. Pawikarta, Buhani, sakabehna hari tadi puterkeun paneutupna ku Salwa. Luk Salwa hari tetungkul. Bari ngorek kana rokna harita terus we diputer-puter. Pami Naon? Pami eta hoyong akang. Tur. Salwa. Dianggap payus kanggo akang. Kanggo Salwa. Kanggo Salwa. Kanggo Salwa. Tangtosna nyaluyuhan Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi boy. Jadi geunangan boga minantu ayeuna mah ieu. Salwa. Nuhun Kris. Mudah-mudahan hidup. Sing tadi istri anak Umi anu soleh gelis. Umi panduan apa kanggo Salwa nya gelis. Umi Ama Haji Uri jeung Bui moge carinak harita. Bunga Bagja nu taya hinggana tangtuna. Anak sama tawayangna manehna nyaeta Neng Salwa anu geus sempet menang karareged di jalma anu tanggung jawab anu ayeuna geus almarhum nya Teu Mario. Tapi tetela Allah mah adil geuningan. Sakumaha kuatna oge gogoda tapi ari pijodoeun mah tetep we geuningan geus nampeu geus disodorkeun. Teu basa-basi teu nunggu waktu. Dina poe harita keneh eueuh persiapan itu jeung ieuna Neng Salwa dikawinkeun jeung Arsad. Alasanana sok sieun deui aya nu itu sareng ieu deui cenah. Geus puguhna mah meureunannya aduh kakumaha Neng Salwa nu geulis rancunit atuh da meureun sieun we ari ucing mah da heueuh. Keur mah Arsad memang geus kasebutkeun dewasa. Nya Salwa oge bisa disebutkeun dewasa we, cukup umur pikeun kawin. Tanggeus dua nana sepakat itu jeung ieuna. Pas sorena Arsad harita nguruskeun itu jeung ieuna, peuting langsung dirahpalan. Teu nunggu waktu itsuk atawa pagetona deui. Nu antukna dina peuting harita keneh. Neng Salwa geus resmi jadi pamajikanna Arsad. Sanggeus ngobrol itu jeung ieuna keluarga las hiji. Urang kampung eur lantaran Salwa langsung dikawinkeun dina poe harita keneh. Garan-garan di kampung aya naon. Tapi eueuh hiji oge nu nyangka yen Salwa kawin teh kalantaran naon, sabab Salwa geus nyaho sorangan, yen Salwa teh memang hiji wanoja anu memang taradaikeun kaluar itu jeung ieuna. Roboro bebarengan jeung lalaki. Meureunnan kitu we santri mah kalau loba anak-anak meureunna duka saeu nu ka Arsad hungkul. Papanggih jeung awewe tara lila itu jeung ieuna. Langsung prak we kawin. Teu kada bobogohan itu jeung ieu leumpang ka ditu ka dieu heula. Beda jeung urang-urang. Dan bujil mah terus we bobogohan. Duh ampun kumaha tah urang. Urang dago kumaha tah Kang Devi. Sok kitu tara. Duh ampun ya. Orang kuningan ya kade. Salwa harita sanggeus dahar kira-kira jam 8 peuting. Keluargana kabeh geus baralik.
Pawikarta nu ngarasa bunga buhani samame balik ka omat-omatan isukan kudu daek nanti kudu ka imah hayang disarean ku Salwa jeung arasa doge nganyakeun paling pageto tawa 2 poe 3 poe di dieu kakara arek ari itu lantaran heueuh aya tos kawin mah kan Salwa teh didinya teh loba dulur meureun kudu cek urang kampung teh mah munyungan cenah ka wa ka bibi ka dulur-dulur lainna ka kolot-kolot ka Pak RT model ka kolot-kolot we sok mararunyungan hasilna teh sok dibere gelas sok dibere itu jeung ieuna we lain ngajah yang dibere ngan memang kitu kebiasaan anak ka kolot mah lamun di kampung tapi geus di kota mah asa jarang da kota mah reare we tapi di kampung mah masih kena dipararake munjungan kawas kitu teh nya lebaran oge geuningan rantang teh ngantri di kampung mah. Salwa jam 8 peuting harita anu ngadekul weh geus dahar harita ngadekul opatan darariuk nya Haji Uri Bu Iim Arsad jeung Salwa diuk ngareneng jeung Bu Iim teu can wanieun harita ngareneng jeung nu jadi salaki nama datu heueuh asa jeung batur keneh we meureun podaha mah geus sah itu jeung ieuna oge Bu Iim pok ngomong Salwa mah alhamdulillah gelis aya nama hidup teh geuningan geus teu mantak ngahireuwah hariwangkeun deui ngaran-ngaran di kampung urang mah geuningan 17 18 tahun can kawin teh alah mani eur ayeuna Salwa geus 22 can kawin geuningan teh kamari aduh mamah teh marikot non teh umi teh meni asal lenyapan jeung ama teh geus jelas lenyapan ama sok sieun heueuh da ngadenget kitu nih ngaran-ngaran di kampung mah hade goreng diomongkeun geuningan hade ku gadena goreng ku gorengna ayeuna Salwa geus jadi pemajikan Arsad sing jadi pemajikan anu memang dipikahayang ku Arsad sing jadi istri anu solehah insyaallah umi cek Salwa harita beri tungkul deg-degan we hatena mah anger sedengkeun Arsad harita ngareretan we ka Salwa lantaran dina waktu harita tos salat Salwa teh make keneh samping dina waktu harita baju panganten-pangantenan langsung we Salwa mah harita kudang dan hungkul ku baju alus henteu kudu itu jeung kudu ieuna nya kitu Haji Uri nu mamatahan ka Salwa nya kitu ka Arsad masalah itu we urusan masalah rumah tangga meureunna da kajenting Arsad leuwih punyul ilmu na tetep we aya jadi kolot mah da tetep mamatahan kanu jadi minantu jeung anak antukna kira-kira jam 9:30 Haji Uri geus ngaralakeun duka ngajah heuh ai meureunna nya kitu Bu Iim katingali gegisik we kana panon duka mangan ngahaja meureunna ngaragangan ka Salwa jeung ka Arsad nu panganten anyar antukna ting carileung oh kowe ngomong Haji Uri teh atuh da Sad duh ama mah geus teu bisa gebagadang geus teu bisa sare peuting-peuting biasa besok sare jam 8 teh geus kerek ya sok atulah lain gara sare atuh ama gerek sare yeuh nya buba mah aduh umi oge misalnya liur kieu teh Bu Iim harita beri mencetan kana tarangna duka liur duka henteu duka liur nempo Salwa meureunna Arsad harita ngacilireret yang Salwa yang menurut mah bieu oge bade ieu tur istirahat heula oh nya juga atuh istirahat heula jug antukna salarea harita init ka kamarna masing-masing Salwa harita nu culang cileung rek init ka kamar teh lantaran heueuh ayeuna mah kamar teh jadi duaan ceuk Salwa teh pinuh ayeuna mah kamar teh sup ka kamar harita katingali meni bararsih jeung sarareungit maklum kamar awewe
Para mitra kaum dangu sadayana. Salwa harita nu asup ka kamar dituturkeun ku Arsad. Salwa nu teu boleh deg-degan we harita. Geus tepi kana lawang kamar, harita Salwa nangtung. Arsad. Emang kan bobo di dieu. Arsad dari tanah itu. Emang kumaha gitu. Salwa kan teu biasa kan. Sadayana ge pasti teu biasa karena Kang teu biasa. Nama jadi dibiasakeun. Bari Akang tes janten jalmi anu sah kanggo Salwa. Salwa istri anu sah kanggo Akang. Kartos kan waktu di pasantren oge. Sih. Salwa harita ngaleos asup ka jero dituturkeun harita ku Arsad. Panto lalaunan harita ditutupkeun ku Arsad. Deg. Salwa harita dag dilug teu para rubuh. Tanggeus tutupkeun panto. Gek Salwa harita jeung Arsad darariuk di sisi ranjang. Salwa. Alhamdulillah. Salami ieu ku urang dicita-citakeun. Ayeuna Akang sareng Salwa. Alhamdulillah geuningan urang sadayana parantos. Saklek ngahiji kalayan sah. Salwa nu tungkul harita. Cek Salwa harita. Bari gara-gara teu ateul. Kunaon geulis? Emang Akang teu kaduhung gitu ka Salwa? Tapi bade kaduhung sate acana. Ayeuna mah pakapanan. Kaduhung teu kaduhungna parantos. Janten rasa kaduhung kanggo Akang teu aya ayeuna mah. Cek Salwa harita bari imut. Arsad harita ngadeuketan ka Salwa. Prok tuteupan antrop harita. Sang ustad muda mimiti harita nyepengan kana pipina Salwa nu lemes. Katingali euceuy beureum beungeut Salwa dina waktu harita. Salwa. Bawa yuk. Naon? Sampeanana parantos dicuci. Cek Salwa harita nu ngadenge cek santrina. Waktu keur ngaji baheula cenah. Mun rek sare teh suku kudu di kumah. Alhamdulillah atos tadi. Cek Salwa biakeun ngomong. Ya, naik. Karaya harita Salwa ngeronang ka sisi nu saterusna Salwa ngagoledagkeun awakna lalaunan. Atena nu terus deg-degan keranan. Asa ditindihan ku batu nu sakitu gedena. Padahal mancana naon geus eungapna keranan. Eungap ti heula Salwa. Dag digdug teu pararubuh. Golehe harita Arsad ngagolehe. Saterusna korejat deui. Lantaran inget manehanana make kameja keneh. Astagfirullahaladzim Salwa. Akang teh acan nyenak angwan bobo geuning. Nyawios begitu. Cek Salwa harita. Salwa anu neuteup kana awak Arsad anu dadana harita dibukakeun lantaran rek muka kancing ngan teu tulus lantaran inget yen manehna teu moal salin dalin di imahna. Da kawina oge teu moal salin teu moal itu jeung ieu da ngadadak teh apanan. Siga anu digerebeg paramadan teu. Nyambungan atuh wios laki we. Ceuk Arsad harita nu antukna Arsad harita ngagoler gigireun Salwa. Waktu beuki nyerelek ka peuting Salwa teu daekeun sare. Sedengkeun ningali Arsad harita geus
Dibrating ke mana? Ret harita salwa ngareret ke Arsad. Netep seket karena banget Arsad harita nu tenang nakaranan ke sare teh. Bisa terus na salwa ngegeserkeun awakna terus celenge ningali Arsad. Lengeh salwa ingmut ningali salaki anu ayeuna kakara sabaraha jam resmi jadi salaki manehanana. Salwa harita leungeuna ngusapan kana banget Arsad lalaunan mari deureuh nakaranan. Saterusna salwa oge harita naikkeun simut nutupan kana awak manehanana duaan. Peduaranna sarare dina waktu harita kajadianana. Isuk-isukna duanana harita ngalaksanakeun salat. Nu saterusna sanggeus beres ngalaksanakeun salat berjamaah. Salwa harita sasalaman jeung Arsad. Telepot harita ku Arsad dicium palebah tarangna. Ciuman pertama anu dilemparkeun ku Arsad kana tarangna Salwa. Lenyap. Salwa harita ngalenyap tir ibarat palid dina cai dina waktu harita terus lagrag kana leuwih. Sanggeus rada beurang harita Salwa keluar ti kamar nya kitu Arsad. Maksudna Salwa seperti biasa tugas pertama na teh nyaeta rek pangnyeunkeun kopi jang Arsad. Sampak inungna harita di dapur nu neuteub we seukeut ka Salwa. Di luhur nepi ka handap inungna neuteub. Salwa nu diteuteub harita kerung. Umi kunaon Mi? Cek Salwa. Teu Mi mah teu kunaon. Cek Wiim beureunan pikiran teh anakna teh geus kumaha kitu. Ret ningali kana buuk. Tapi da tina naon. Ieu berasa penting. Alhamdulillah Umi, di pas lebat ka kamar oge. Oh. Cek Wiim harita tibah we hungkul. Dina hatena pok ngomong. Berarti barudak rencana naon beureunan. Kata katingali kana si Salwa masih kana garing buukna geuna. Cek inungna meni hayang meni kepo nakaranan hayang apal we. Naon anu dilakukeun ku Salwa nu jadi anakna da geus jeung salakina ieu kitu pikirna. Sok sieun meureun ari inungna mah. Salah saurangna teu bisa kumaha-kumaha meureun kitu. Dari indung jeung bapa masuk kitu tah sok kepo baru jadi anak. Salwa harita kok ngomong deui. Tos saya cihaneut Umi, si panas. Aya tetep tadi urut si Ama. Rek nyu kopi. Kang Arsad. Bismillahan nyu kopi teh mimiti urang teh ayeuna ngaulaan anu jadi salaki, dimimiti lahir nepi ka batina, nya. Keun, mudah-mudahan we hidup teh sing jadi istri anu soleh-solehah gitu. Amin Umi. Cek Salwa harita. Saterusna Salwa ngocekeun gelas anu dieusi ku kopi hideung. Kabeukina Arsad. Sedengkeun Haji Uri harita anu geus buka warung. Manehanna nu salimpeng nangkaranan ayeuna mah semangat lantaran anak nu dipikariwangkeun ayeuna mah geus aman kitu geus boga salaki. Jadi Haji Uri teh biasa dewe teh saperak tos salat subuh di masjid teh manehanana bubuka. Sedengkeun Arsad mah memang teu ka masjid tadi isuk teh. Dawuh pakaian anu bener kitu cek pikirna bisi itu jeung ieu namun tak salat di imah we duaan ngamimitian salat berjamaah jeung nu jadi pamajikan di imah. Arsad anu keur dieu karita rek cengkat mantuan anu jadi mitohana. Kaburu datang Salwa. Bade ka mana Kang? Itu bantuan bubukan. Wios we da sakedik deui da ieu taralami teh mah. Cek Salwa harita. Ieu kupin heula. Moona tuh. Salwa kapajeun deui nya? Cek Salwa harita. Leos init ka hareup. Maksudna rek mantuan Haji Uri. Ka mana Salwa? Bantuan ama. Geus beres juh. Baturan heula Arsad. Nyeun sarapan atawa naon? Anu satu ama kitu mah. Nya juk. Ama tos ngopi. Geus panggulana tuh tadi balik di masjid oge geus ngopi. Umi pangnyeunkeun langsung.
Jog batulan we itu salah hidup. Cek Haji Uri atau leos we. Harita sawa tengah leos ninggalkeun Haji Uri nu keur bebuka di warung. Para mitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di tempatna pakarmi anu keur ngurus mayit dina waktu harita. Lantaran Mario kakara datang di kampung di poe harita aya 2 mayit anu memang kudu dikuburkeun. Hiji nyaetana Bah Somad sedangkan hijina di Mario. Kayaan di kampung eta harita geunyeuleung we. Kasebutkeun aya 2 mayit anu memang kudu dikuburkeun dina tempat anu sarua nyaetana di makam Junti. Kayaan di imah Mario anu pinuh ku jalma-jalma anu keur mulasara. Nya kitu deui di mana Bah Somad. Bah Somad bada terimandian lantaran awakna ge tutung bingung langsung we dibungkus harita. Dina waktu anu sarua sararea 2 mayit dibawa ke masjid. Beda tempat tangtuna ada beda ada jauh tempatna. Mario ditempatkeun di masjid. Kasup Haji Uri anu tadi bubuka warung oge harita ninggalkeun eta pitempatan. Warungna nya teh kudu jadi anakna. Lantaran bubuka warung teh Haji Uri teh poho rarasan teh eueuh nu maot. Sanggeus inget tren aya nu maot, Haji Uri oge ngajak Arsad harita pikeun init ka imahna Pak Karim. Atarapi Pak Karmi. Duanana nu laleumpang harita jog anyog ka imahna Pak Karmi. Seperti biasa we, nyalaman ka sararea nu aya di dinya. Pak Karmi anu nyaho aya budak anyar nyatana Arsad. Anu geus ngadenge bejana yen tadi peuting geus kawin. Pak Karmi pok ngomong. Haji. Nah ieu teh minantu. Alhamdulillah tuh mohon ieu teh Pak Karmi. Nya syukur atuh duh. Ieu teh kumaha caritana bisa Mario katabrak ieu. Uguh keur di rumah sakit sarada ge nu nyangka ngan kurubu gue lumpat geura. Ari lumpat teh pada ngunag ku sararea oge ku dokter ku security pokona nu aya di dinya ngunag we milu teuing da lumpat teh siga anu katarumpangan ngagajleng eta makana pager nu saterusan dirili ka luar kanya ieu aya truk anu keur mangpeng we beurna ngaran-ngaran subuh nya kosong jalan teh jebred we diadu eta mah. Da meureun nasibna geus kudu kitu teu bisa kumaha deui. Nya, sing sabar we anu tinggalkeun urangnya. Ieu da ai Allah mah ngajala anon teh ngana teh ucala kumaha-kumaha we geuningan nyebut teh. Nyawa teh, nyokot nyawa manusia teh nya. Buku gedoh meni asaregeun pisan buka abdi mah Pak Haji. Harita Arsan mah kudu tungkul we harita ningali nu ngajepat anu rek diinitkeun ka musola. Katingali harita kokolot di dinya ngomong ka Pak Karmi. Bade ayeuna wae teh ka musola geunana. Nya ayeuna we lah. Di barudak atuh pangumumkeun di masjid jog. Ya kitu mayit geus disiapkeun kitu anu rek miri salat maka masjid we kitu. Sararea harita naluturkeun ka masjid nu saurang mah harita langsung we kadenge assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo warga RT 2
ayeuna almarhum Jang Mario pada disolatkeun nya tara di masjid. Ka bapak-bapak anu bade ngiring nyolatkeun mangga ka dieu. Sanggeus harita ngadenge sora anu rek nyolatkeun atanapi warga-warga anu ngabejaan ke masyarakat. Brul atuh dari dinya mah heueuh kitu ieu. Brul harita sararea datang. Kurang leuwih meureunnan aya kenal 50 urang na 60 urang nah meureun warga-warga di dinya. Dan dibagi dua teh ya. Nu hiji ka belah ditu, nu hiji ka belah dieu. Da beda RT di ongko. Beda RT, beda RW nya kasebutna. Tapi beda kapunuhan darinya lain RT aya kapunuhan hunggul. Mario nu antukna dibawa ke masjid harita. Geus beres ke masjid di masjid langsung we diinditkeun nyatana ka makam Junti. Di perjalanan bantrok harita jeung nu mawa makam atarapi jeung nu mawa mayitna Mbah Somad. Sararea harita ngucapkeun sholawat we sabrak jalan meninggal guruhna keranan. Kayaan langit ketingali anu angkeb dina waktu harita. Warga-warga antusias harita ngadorong mayit anu dua mayit anu maotna dina peuting sarua. Sararea jalma-jalma anu nuturkeun bari kuciwas we lantaran ngarasa aneh Mbah Somad jeung Mario pet naon maot sarua gitu dina peuting harita sanajan beda jam tangtuna. Tapi kur sakitu-kitu nawe nu kanyaho manehanana keterangan kepolisian oge kitu geus weh ditutup. Geunyeuleng sakabehanana kampung Junti jeung makam Junti oge harita. Anu geus pararinuh dua kuburan anu ngareneng lantaran tempat anu kebenaran ngareneng we. Mung pajara rawuh nu ngali guru ieu teh hayang di dinya we sarua kitu. Antukna mayit oge geus nararepi. Kayaan beuki angkeup wae sigarek aya hujan pigedeun. Berelek katengah kadenge harita. Sora anu memang di langit mangrupakeun gelap anu nyamer ting galebeur harita. Sararea ting purungkut beres kitu bret hujan anu sakitu gedena. Nepi kakeun eta kuburan teh caina nepi ka ngumplang pinuh siga cai sumur we. Astagfirullahaladzim ieu teh aya naon tadi halodona ujug-ujug hujan gede kieu. Jalma-jalma harita nu mararake payung sawareh mada. Tadi katingali angkeup. Aya oge nu henteu. Lolobana mah nu henteu nu make payung nama kur hiji dua meureunan. Kabeh jelema kukucrut we. Kasup Haji Uri jeung Arsad oge sarua milu kukucrut. Sedengkeun Pak Karmi jeung Bu Enting manehanana anu di tiungan ku Samak lantaran eueuh deui tiung manehna teu moal payung ongkoh. Samak urut mawa mayit hari dipake tiung we ku manehanana kapaksa lantaran eueuh deui. Mario anu memang kuburanana katingali aya caian bisa majar kumaha atuh da ditauan mah geus. Ditawan ti luhur da, ada tawan ti handap datangna ti luhur cai teh ngagewor. Geus ditiungan oge tetep we eta makam teh caina ti mana-mana aya. Antukna ustad anu di dinya anu rek nguremkeun. Harita pok ngomong ka Pak Karim. Pak Karim, kumaha ieu teh? Duh da tos ieu mah sesah atuh da kapaksa we. Pangintenan urang dikuburkeun ieu. Pak Karim harita kurtibah mangut we. Teu wani ngomong teu bisa ngomong itu jeung ieu ada memang kayaan kawas kitu. Sarua makamna Mbah Somad oge bet kawas kitu. Antukna duanana harita ngarebekeun Mario we jeung Mbah Somad dua-duana harita digubur bebarengan. Sanggeus beres ngubur lantaran kumaha we meureunan carana. Nu penting mah dikubur. Mario nu antukna dikerebekeun we daek teu daek kumaha oge. Antukna beres nguburkeun. Taneuh beureum katingali mumbul. Eueuh nu mere kemang, eueuh nu mere itu.
Da bingung atuh da dibere hujan gitu mah udah ragang kemangnya teuing kamarana ngaleungit biasa sok aya di harareup. Areueuh. Da soalna hujanna dibarengan ku angin jeung sagala rupa. Sanggeus beres harita duanana dikuburkeun. Kaayaan anu masih keneh pabuis ku angin. Tangkal kai maleting dorok-dok nakaranan pararotong. Atuh kalalabur ti makam teh. Kasup Pak Karmi jeung Bu Enting harita pauntuy-untuy leungeun. Kabur lumpat. Bororaah ku ngadoa itu jeung ieu na biasana pan lamun tos dikuburkeun teh ngadoa jeung keluarga ngadoakeun ka mayit anu ditinggalkeun. Ieu mah teh jeung ustana kabur we daripada kabentur ku awi. Kabentur ku kai lagrag meureunna. Atuh jep we di makam teh harita jempe. Sararea jalma geus aya di jalan. Langsung we baralik ka imana masing-masing. Kaayaan sanggeus baralik karita katingali moreret deui panas. Sararea atuh jadi pertanyaan keur naon aing nguburkeun tadi. Make jeung aya angin jeung gelap segala rupa aya geus baralik ka imah pecaang deui. Sararea tangtu jadi pertanyaan. Palamitra kaum dangu sadayana. Warga-warga kabeh geus baralik ka imah masing-masing. Bari jeung kukucrut. Nah, atuh da aya nepi ka kampung Cikuyu atanapi Kampung Ruyu. Kaayaan bororaah teuing hujan. Cacakan Kampung Ruyu ka makam teh teu jauh. Kur sababaraha menit ti dinya teh. Tadi batas kampung eta makam teh. Adituna we daerah Junti. Eta makam teh diaranna ge makam Junti deh. Soalna aya di wewengkon daerah Junti. Haji Uri jeung Arsad harita anu rateret. Oh Haji Uri ngomong ka Arsad. Nah, di dia mah geuning teu hujan sad. Mohon pugu, mah hararanehnya. Ya, ay. Barudak, nah belah di mata hujan geuningan euy. Haji Uri. Nya bogo Haji. Euy ngatuh. Heran aya di makam deui teh da di Junti ge tadi henteu pan kaluar ti makam mah. Har. Aya naon kira-kiranya? Ah, teuing atuh. Sok araraneh bogo ge da heuh. Haji Uri kebat balik ka imahna. Sageus tepi ka imah, Neng Salwa kageteun barang ningali pasalakinan ku kucrut. Nah, kehujanan di mana, Dingan? Di makam puguh hujan ageung, Bu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Biraku, Kang. Nya puguh ge. Rojol Bu Iim harita rojol. Geuningan naon deket karo kucrut kitu ieu teh. Puguh ge di makam mah hujan gede berwaran. Jeung gelap neting salamentek. Gil ge da un ngadoa ieu kabur tangka kai ge ieu para rotong pan ieu nadahana lah ku angin gede pisan jadi hariwang kabeh oge ngabur we kabeh. Pak Karimna yang bunting kumaha pangheula na manehna mah komo bari ngabotot pamajikanana sieun meureun sarua ka sirahna ku ieu mah dahan mah eueuh pokona di makam deui langsung karunya ka bayit deh mangkunaon kitu. Manggunahan kita mah. Nya da ai kumaha tuh da memang keur hujan meureun ande ongko. Bingung anu rek nguburkeun oge beuteun kerebekeun we. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Maksudna teh? Satengahna atuh kuburan teh binu ku cai. Itu dikuburkeun pira-pira digolerkeun we. Ya kapaksa we cek ustad teh cenah kumaha tuh Pak Karmi nya Pak Karmi gitu bisa ngomong geus kitu mah pira kurek nyeun di kuburan mah. Yang geus we ditawu mah da ditawu eta oge ditawu ti handap. Lah cai teh ngadon ngalalocor ti ditu ti dieu tuh geus bingung capek nu nawuh hungkul. Mantuk nama daek tu daek.
kuburkeun we beres nguburkeun siga nguburkeun ucing padahal teh kalau labur angin atau garden keranan. Radim nah bisa kitunya. Cek neng salwa kerung. Terus we nama da. Kumaha deui mah rupi-rupi jalmi teh memang eta mah kekuasaan Allah. Allah nu mana uningnya. Sanage urang mah tiasa ngajastis eta jalmi kumaha. Inti nama jalmi nu tos maot. Terus we urang ngaduakeun we mudah-mudahan anjeunna sing ditampi iman Islamna. Amin. Sing dicangkeun di alam kuburna. Oke sing dihapunten teh segala dosa perdosaan dan amal perbuatan anak oge nya. Amin. Nyantos aturan mah. Saling atuh Kang. Akang puguh teh nyanak salin. Itu aya nu amat tuh, pake. Aya kaos tapi bae lah kaos oge nya. Baju koko, baju kaos. Koko we mah mesakan tenan ke pami ka masjid pengen tenan. Oh nya sok tuh. Cokot atuh eta salwa dina lemari jangan pangalusan itu. Yang sarungna we sakalian. Sanggeus puguh kitu maneh salwa ngaleos harita ka kamarna jadi bapana. Kalian Haji Urege asup harita ka kamarna tadi dinya tah. Tanah lemari eta tah. Iya mah. Nya sok nu mana we loba samping ayeuna teh sarung nu wareuteuh keneh cokot teh bawa tuh bawa ka ditu 2 juk. Sanggeus meunang harita salwa baju koko lengkap jeung kopeahna itu jeung sarungna. Harita dibawa ka kamar. Kang ieu tuh yeuna pilih bade salin. Cek neng salwa harita amun atuh. Antukna Mario atanapi Arsad oge harita. Langsung we salin. Sedangkeun salwa mah harita teu wani nya hareupan salakina nu salin. Da heueuh meureun ka karatea beroraah. Sare gen can naon we manehna mah. Kakara sakali-kalina teh cium tarang teh subuh gitu. Mantak ngaleos we. Salwa. Cek salwa harita nu nangtung ngajanteng dina lawang bari nongongan. Atena dak di dieu teh pararuguh. Tanu yeuna ye di canaka tuh. Salwa harita ngarere launan. Katingali salakina harita anu geus diudar bajuna. Dek. Salwa harita dak di dieu teh pararuguh. Naon Kang? Oh ieu na tanu nu basieuna tuh canaka ka ieu ka zamannya. Mohon Kang. Salwa harita bari tungkul nyampeurkeun. Kunaon tungkul wae. Teu kunaon Kang. Kan ningali ieu. Cek salwa harita nuduhkeun kana seseuhan. Tinggal di kakang. Salwa harita tengah gugu. Tinggal di kakang. Gerewak. Salwa harita narik kana cangkengna atanapi Arsad narik kana cangkengna salwa. Kang. Salwa harita riwaseun. Tenang. Akang teh saroge salwa pan. Salwa harita jiga nu bego we. Olohok. Tapi ieu Kang. Nya juk. Lantukna salwa harita lolos dari resotkeun ku Arsad. Siga ieu we siga orai nyangkep kana beurit. Salwa harita dak digdug. Keluar harita ayo we nyebakan tadana. Indungna harita kerung. Kunaon salwa? Umi. Cek salwa harita nu keur nyebakan tadana riwaseuna karanan. Perang ditanya kudu jadi indungna. Kunaon cekeng teh? Teu kunaon Umi. Cek salwa harita buru-buru we init ka cai. Aduh, budak teh kunaon cenah teh? Cek Bu Iim harita nu ngaleos deui init ka dapur. Salwa harita kalau pas karek keluar ti WC harita lol sirahna ngelol heula wak liuk indungna aya keneh tawa eueuh. Sanggeus katingali aman kakara salwa harita keluar. Cek salwa harita ngarengah panjang. Salwa? Umi. Ya karunya ya. Isi geus lapareun meureunan sararea eta kadinya-dinyakeun tah. Salwa harita ngakutan sayur sangu jeung sajabana anu geus beres dipasak kudu jadi indungna. Salwa oge harita ngageroan ka salakina. Kang. Salakina harita teu nemalan. Lol sarwa teh ngelol ka kamar. Katingali salakina nu keur salat nya teh manglubakeun salat duha meureun. Waktu anu nyarelek ka sore. Geus beres dahar
Salwa diajakan ngobrol ku Arsad dihareup dina teras. Salwa. Kang. Harita Arsad nginum heula kopi, kes ngahurungkeun rokok. Akang teh kemarin kitu nyanak salin itu sareng ieu. Kumaha pami dinten ayeuna wengi ayeuna mah urang pamitan we, urang ka Cicurug yuk. Mereka Cicurug bade naon? Bade naon. Kabumi akang atuh. Kabumi mertua Salwa. Duh, punten hilap. Kumaha? Nya. Terang ku ngakang we. Nya, Salwa mengiringan. Oh, nyantos atuh ke orang 200 kamar sareng kauminya. Mantan di jantan sepi, Kang. Nya tuh. Yos we. Meh jantan kebiasaan. Jantan mamah muda sareng papa muda deui kana. Ih. Ame urang masihan cucu. Ih, mah. Naon? Kunaon? Teu. Cek Salwa harita. Bari tungkul. Hatena sadag di teu para ruguh beungeut oge katak dak dumadak harita beureum. Kira-kira harita jam 5. Salwa jeung Arsad anu geus salin. Inungna anu bingung ningali anakna geus salin jeung Arsad. Arsad? Salwa rek kemana? Punten mah Umi. Uga pita itu teh kan teh nyanak salin. Janten panginten dina wengi ayeuna abi bade kaditu we pengen ke Cicurug gitu teh. Atuh ngomong tidak tadi sugan bawa-bawa naon atuh kaditu. Teu naon Umi bios we bingeng dadak gitu duh. Ngaraos mun ieu keneh kitu daya ieu teh salina naon gitu. Oh, geus dibawaan pakaian Salwa geus diampi-ampikeun. Tos Umi sapali tapi nya bae we lah ira-ira ka Dede meureunnya nya. Oh nami kedah seueur-seueur lah dari ditu ge pengen siap anggoan mah. Emang tos siap itu, Kang? Mun atuh Umi mah tos siaga naon oge. Nyari kolot mah Salwa geus pasti nyadiakeun jeung minantu mah geus pasti atuh. Rek arina wae nitna. Mun ama. Kumaha meureun aya mobil kan dibawa meureun. Yoel mah make motor ama itah. Tina naon kitu ama. Tina naon da ku ama mah tara dipake ieu motor teh da loba motor ama ge atuh nu itu mah badak ojek oge sok nganter-nganterkeun ka ama mah. Ceuk Haji Uri nu memang motor teh loba aya kana genepna motor teh da heur sok diparake ngojek ku barudak. Sedangkan motor Haji Uri mah memang ngajogrog we motor gede, maksudna teh nya motor metik tapi motor gede gitu. Antukna Salwa pamitan cekecelak harita dititip kudu jadi indung jeung bapana. Rek init miang ka daerah Cicurug nyamperkeun ka Imam Mitohana nyaetana Pawikarta jeung Bohani. Di jalan harita duana ngararobrol we sempet ngaliwatan makam Junti. Di dieu kamari teh mani kacira pisan. Ai di Kang. Ini seueur teu di jalan mah. Nya sih seueur di jalan mah tapi kamari mah teh hiji acan juga kamarana anehna teh da. Mantak makam oge da. Jadi nanaonan kamari teh geuningan. Orora didoaan gen teu. Ceuk Arsad harita anu nyewuk motor mawa harita ke belah wetan. Anu tidinya teh tetela da teu jauh. Kur kahalangan ku kampungnya tanah kampung Cicunti. Lantukna mobil tapi motor oge geus nepi harita ka pakarangan imah. Dibagiakeun nu tangtuna we ku Pawikarta jeung Bohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam minantu yeuh. Alah. Alhamdulillah geuningan sok kade-kade. Kade ke kantongna kade ke. Mayos Umi. Can hafal kamar kade. Harita Haji Haji Hani mawa kantong bari ngalengka Salwa. Salwa harita dibawa ke kamar khusus. Kamar anu hareup paragi. Nante nya maksudna kamar jang
panganten we mun geus disadiakeun kudu jadi indungna. Arsad nuturkeun paneuri harita. Arsad di dieu aya nama pinantong di ditu kamar teh. Umi mohon atuh. Umi di mana? Nya, Umi di luhur. Di ente di luhur katang. Di ditu tuh Umi tuh di ditu di deket dapur Umi. Ayo kamar gedena pake ku Hidap jeung Salwa. Mohon atuh Umi. Nu antukna Arsad ngajak Salwa harita asep. Salwa, ayo lebat. Di kamar urang aya mah. Umi ka kamar heula tuh. Jancuk, sok si lagi istirahat naon heula. Ya harita Buhani. Harita duanana asup ke kamar. Pret harita kamar dikunci. Naon dikunci segala? Bios tina naon ieu. Salwa harita pias lantaran kamar teh dikunci. Barang keur kitu katingali waktos nu kabujang saep. Dasar atunya anjing urang patepang deui nya kalayan dina waktos anu sami. Lain ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.